pikiranna budak urang si Junet. Ngan hulang-hulang wae. Heunya. Kunaon atuh si Junet teh. Ulang-ulang wae heueuh ka deuleuna ge kuring teh. Ngan ulang-ulang wae eta teh. Tiga anu ku aweh. Meureunnya ambunya. Kurang gorowan orang tanya nih benernya. Kade Junet, cik kajara Junet. Cik kade Junet atuh kunaon ulang-ulang wae si Junet cik kade abah hayang nyaho carita anak kunaon atuh teh ulang-ulang wae. Si Junet teh nya ambu. Keun urang tanya cik kade Junet, kade. Aya mah abah ambu. Abi teh naon? Ieu mana teh Junet. Kunaon ngan hulang-hulang wae sasak-sasak wae teh. Hayang naon atuh Junet. Sok ngomong ka abah. Ka abah meureun di rumah anu sakamampuan abah mah. Keun bisikan hayang kawin. Kasok kudu kawin geus aya can awewena mana Junet. Pak ambu, kuring mah diputus ke mimin tuh. Sehari bang nyari hati, kutik mampu. Abah bu kumaha jaitan yang nyari hati. Aku ini nginakeun tuh separuh butuh sani hati. Ang si Mimin bogogeun ka maneh Junet. Da katingali ku abu mah si Mimin mah are-are. Sok cek abah kumaha tah. Nyeta ieu jadi pikiran teh kitu Junet. Maneh teh tong jadi pikiran Junet. Lobang mah awewe mah sok neangan deui saja. Ulah dipikiran jadi penyakit. Nyambu awe teh loba. Geuheun ka Junet eueuh. Kalau abah ambu ge bingung. Da kasih Junet teh udah dibarogokeun. Kecuali si Mimin. Si Mimin teh bingung are-are wae. Eta lieur awe teh loba anu cek si Junet masih itu geulis. Ieu di kampung urang kata sakit lobana Bu. Tapi dah kumaha atuh dah ayeuna ali awe teh arang ka si Junet. Teu kurang naon atuh budak urang teh si Junet teh. Abah ambu, pukuna mah yang kawin Junet kamimin. Ieu Junet, ai maneh jeung kekeuh mah hayang ka si Mimin. Heukeun ke abah lah. Tadi datangan ka kolotna, urang bebeja aya ka si Miminna daekeun si Mimin tanya, "Kumaha teh kita ambu abah rek ditu?" Nah, ari ambu mah satuju mah asa hariwang si Miminna daekeun itu eta ambu mah nu jadi hariwang teh abah. Nah, tujuannya doakeun ge abah rek ditu lah ka imamna si Mimin, dibagi bapana suban mimpinan nya. Ulah abah ditu lah nya Junetnya. Ya, Bu. Ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Terus aya nama Junet, mana juga mandi, meh ganteng, kasih abah ayeuna keur kasih masih Mimin. Sok lah mandi nama. Kasep, nya Junet. Nyambu, Junet di basalanya. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam, Abah. Kumaha Abah? Dia tegas ngobrol. Kan kolotna si Mimin aya harieu jeung bapakna. Bokon masalah. Bokon maksud dari urang we eta si Junet hayang kawin ka si Mimin. Kamana aya si Junet budak urang teh ambu. Dia teh teh kasep. Kurang dagoan nya, cing kurang-kurang ini teu harieu deui. Junet. Ulah nama ambu ini tertidak Junet. Pasok, Junet yuk heula di dinya regepkeun abah rek nyaritanya hasil ti inung bapana si Mimin teh kumaha-kumaha nya regepkeun. Ambu, Junet nikah henteu. Aduh, si Junet mau kasep gitu. Siga abah, Bang. Si Junet mau kasep gitu, tinggal siga abah. Saha atuh anak abah mah kasih Junet teh anak si abah atuh saeulah si abah nantinya. Kasep gitu. Haus deh kalau teh abahnya. Junet, mah cek abah mah da maneh teh kasep naon cabadeunana Junet. Geningan geuning ariku itu mah kok inung bapana si Mimin mah ditolak. Jadi kumaha atuh Junet maneh teh geuning? Junet. No.